Cik, aya sambatan mah atuh. Ya, Korekna atuh sekalian. mana mau ngapoengan modal kenyot lejeng paru-paru. Rek kiraha meulina hayang udud we mamawa pamarentah gerejeng BBM. Lieur. Berita Komsel. Carita Jagong Jambu Monyet jeung Kuda. Meni wah ka era mana mah jambu monyet. Nah aku naon gitu Jagong. Eta coba si ki hiji oge meni ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Ngerakeun. Daripada maneh kuda Nah kunaon kitu Jagong? suku kabeh di sapatuan ari awak bulu cunan. Berita Komsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da kusia bajing lungcat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataekan kana tangga kalapa batur. Aduh, punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Berita Komsel. Mas maaf, kalau Jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja, Nong. Berita Komsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, teu tiasa ningali, tak cantuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya duitna ya. Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu Pak. Nah, make jeung apal, make jeung palsu sagala ya duit. Apanan maneh teh lolong? Meletet sakedik Bapak, abdi bener. Berita Komsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat brot sagala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Berita Komsel. Lamun aya nu beres dahar, terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus daharnya, terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak bararesi. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun perabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak nepi ka wadah tisu acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun parabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Berita Komsel. Jack, Euy, coba mun si Cecep aya di dieu euy. Urang duaan pasti moal hese teuing mindahkeun ilo mari. ceuk saha si Cecep teh nulungan? Apan manehna ge keur mantuan urang? Mantuan nahaon ari maneh, Jack? Memangna manehna teh di mana gitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Berita Komsel. Woi, ngetem teh lewat teuing atuh pir. Bapak pada angkat ka mana? Ya teh nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Har ari bapak, pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi? Berita Komsel. Jack, Euy, eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring di udag Bagong. Geus gede. waduh. Allah sihungna pararajang. Eta Bagong udah kuring lompat lah seter kebok. Heeh. Ngebretek tuh urang teh lompat. Nah terus? Nah, geus rada jauh eta Bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener euy, maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus ngihan maneh. Di udag-udag Bagong teh kasinan gitu mah. Justru eta Bagong teh bisa ti Soledad oge apana nincak cikih dewek. Berita Komsel. Terus Pak ya, terus. Ya sekali terus Pak, terus. Nah, di bapak kita mundur teh kalau melong terus. Ari markiran teh kudu cocorokan kitu atuh. Nih munur we. Da lamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun geus kudu mundur-munduran. Berita Komsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Mangga wae bapak upami bade naik mangga mung kedah mayar 500.000 bapak. Upami bapak protes, bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami bapak nyeros di kapal,
Bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade Bapak? Mangga tuh ada gitu mah. Ayo Jang, orang naik Jang. Tah Pak, ayo nama tos dihandap. Teu naon bade nyares oge Bapak mangga. Ari Bapak bade nyares naon Bapak? Muhun. Kita tadi oge bade nyarios ngan sieun didenda abi teh. Bade nyares naon atuh ari Bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan punten 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah kitu Udin alus. Tah tadi ibu nitah nangtung anu nangtung. Tapi buruk nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong mugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui we anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di hareupeun imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ka pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di pengker, Mak. Karnaon? Nuju ngaduka leci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh teu era ku umur kitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalecina jeung saha kitu, Din? Sareng Aki, Mak, tuh di pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lililila awak uing teh teu bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngarasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh ya. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung calana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyari pisan, euy. Nyapae we uing teh? Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ke jero kulkas. Mun maneh neangan ke jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna. Bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon ya? Kadieu geura Jack. Naon? Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara dihudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, banyak. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh dihudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Emang maneh keresara di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din, ka dia, Din. Naon, Juro? Mana bisa tuh nyieun kalima make kecap paralun? Paralun? Oh, bisa tuh. Nu bener. Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralun nya? Paralun. Ayeuna sadayana wedang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh meuni laleutik. Puyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye.
Nah, Dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Nog kuring mah bisa dijual 1.000. Ari nog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh. Tah, kuring mah panghaream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, bet haroream. Nya hoream atuh. Pirageng udah duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba gerak di koran. Aya berita ahe ngaki. Nah aya naon atuh incu ici. Iya ki tingali. Aya jalma rak-rak di tingkat 3 tapi selamat ki. Bener-bener jagoannya ki. Eta mah teh sabaraha ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah rag-rag tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Teu naon ki? Henteu ngancingnya leungeun anu katuhu aki tah misalnya hungkul. Terus anu lainna kumaha ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Walak sia. Teu neuleuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, keheulaan Pak. Bapak nunggu nabrak si tukang. Terus ayeuna nah bet make adat-adat sagala, Pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah, Pak. Yeuh, dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah Bapak bet nuturkeun abi ha. Segan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Punten, Pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon, Pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya, Pak, perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae terus awakna ngahodhot jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon, Pak? Oh, eta mah gampil pisan atuh. Pasihan we aspirin, dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh, gitu, Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon, Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces, Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali weh, upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan caludih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Maknya dina sop aya laleur paeh. Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul. Komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Cek. Naon aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, Naon? adieu. Maneh pernah ngadenge-dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaetna naek kana tangka kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. naon? Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaetna ti soledat, terus ti bebet. Dari Telkomsel. Aduh, apunten pisan. Ieu mah pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah.
sanes Eneng nu salah mah. Kuring ngajak ngantosan Eneng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados tiasa kenalan sareng Eneng. Dari Telkomsel. Oke. Anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing. Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? Nyaya 2 atuh dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2. Tata ari sukuna sabaraha hiji coba? Aya 4. Aha. Ucing teh buntutan teu? Ya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup camperan ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jeruk sakilona mang? Mirah Neng nu 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim Neng sok we atuh lah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atuh lah 2.000 tah dibikeun ku Mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajen gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP ubor atau kuling ge. 2, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atanapi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetruk. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi metrek HP ku batu. Anu katujuh, tong ngagentos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insya Allah muahur. Tips eta insya Allah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon ieu? Aduh. Apa teu bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua ya godegan. Lain Sarua artis. Talu? Can. Kalah hiji deui berarti sarua jelema. Lain kan bedana ya ge. Geus selahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak, tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu, Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana, Pak? Alhamdulillah ada di kempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa jantin ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh, kitu sae atuh panya. Nuhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cika di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah, Pak? Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak. Icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peting kuring ningali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Menta pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok ena mah ngarumpu sadayana. Tos ngempel, Pak. Ieu sadaya pala putra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak mah ngan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ayeuna wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun cara sapala putra, Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu di Antabaru, Jang. Bumi nu di Antabaru. Ari kitu naon, Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah, tong diical, Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur. Urang mangan sakadar ngontrak. Dari
Telkomsel. Udin, Mohon mak. ya kasep bagernya pang meserkeun Mama Sango di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Teu bu. Sumpah abi mah ameng ke mana? Abi teh nuju di jalan bu. Mecer sangu ke warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon. Naik bus. Paling engking bu. Wina ke bumi nyedap sangu naman. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung, oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ningang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya bu guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras ke awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh tingali cacingna paeh kan? Mohon bu guru. Tah lamun kitu cobi Udin. Jian kesimpulan tino praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas tina cacingan bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelum mana mah? Nah, mana datang ujuk ngomong sebelum. Ari didinya nginjemkan film ka Udin dengan gambarna awana naonan. Nah, emang kemarin nginjem si di naon anu judulna naon kitu Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora. Kadia gara. Naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB. Nyaho atuh urang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan urang ngerek nanya ka maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa urang BMW mah? Naon cing? Di Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon mak? kunaon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mak, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sidah Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Pokokna mah mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan izin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek tah. Urang masuk di jen ulin da, di ajelang-ajelangan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun berit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana reka mana keola atuh kan mana can ngobrol jago mana teh naon? Sorry, saya marek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng, Iya pak. kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Mun dipebalatak kitu. Ini pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah pak. Nah, kunaon kitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi bapak.
Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah. Diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeana I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Bapak, udah nayang kelinci, Pak. Oh, hayang kelenci. Kela tuh, Cik, kurang pamelikeun ku Bapak. Nu alusnya? Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Ah, nu mana we da? Orai abi mah teu ningali warnana. Nu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mau melaporkan kebakaran Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200 Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dia atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Kayak terus sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh jang, budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor geus pamerikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah tementana naon? Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun, upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Nya eta Pak, abi teh kesel diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok lempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe dok. Kumaha carana nya doknya? Ah, gampang. Kieu we ye, teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan Bapak kulem nya. Oh, gitu dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah. Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, Akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deui nya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua teh nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan Merpati. Saya atuh kitu mah nya. Muhun atuh kan tenang. Da saur pun Bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh, gitu. Upami teu lepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Sanes 3-1. Kela Kang, nah aku naon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus puguh urang mah keur ngarobrolnya. Karunya nya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik tiang listrik bisi labuh. Alim dok Alim mau turun abdi mah ngeunaheun di dieu mah. Ayo turun. Mun teu turun sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah teu gelo, Pak. Sumpah teu gelo abdi mah waras. Ya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tolong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Yo, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah, tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun ieu nya. Tuh, tingali koinna bolong kan di tengah-tengah.
jagoannya orang mahnya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya. Tuh, tingali. Wah, bener eta tangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan mana orang Jepang euy. Cik, mana orang Indonesia? Cik, gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laleur heuh. Nya, Tingali ya. nya. Terus rek dikumahakeun eta laleur? Tingalikeun we. Kuringan saukur boga bedog si cepot. Tingali ya. Gening, lalurna hirup keneh. Tuh bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Yuk. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago Kumaha? nya tingali. Ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, Ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, Ari nu kadua mah, Ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana euy abus ka eta karumunan eta jelema teh? Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh? Cik urang cobaan. Aduh, punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mohon Kang. bapak teh leres bapana ieu nu katabrak? Leres Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu reuwas. Uguh we Pak, da abdi mah reuwas dan nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dieu emen. Aya naon atuh maneh teh? Dieu geura Udin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian? Hok buru. Emping naonnya euy? Taluk. Lieur Taluk? Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieun babe. Dok eneh deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV? Daun Nata Negara. Alah, terame ya. Dauno Kasino Indro. Belegu kah? Dari Telkomsel. Udin, Naon emen? Cik, orang rek nanya, sato naon anu pang sehat-sehatna? Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna? Salah tuh. Oh iya tuh. Satu. Aku sayang ibu. Eta mah satu-satu atuh. Maksa pisan. Satu naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Da kabeh ge orat Aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur Taluk? Teuing teh nyaho. Taluk? Heeh. Kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangihkan. Oper ka dia operan. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. Sae teh. Tong main bola di jero kapal atuh ribut ieu teh. Keluar. Aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh? Kala luar, Pak.
Nah, kunaon? Pansur bapak teu kenging main bola di jero kapal, janten main bola di luar, Pak. Nah, mana teu minu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pangmalikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah, gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikan gamnya. Aya narib, balikeun Bir. jadi Gambir. nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Saha wae pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia laksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, Nah, hari gitu make jeung ieu kunaon gitu? ih, sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panonna buluan. Meungeus gandeng terdahar ngomongkeun jelema, geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira iya naon ieu teh? Aya naon? Lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokotna nya, Pak? Aduh. Ae. Nah, karohan teuing atuh meuni lebar kana duit 100 perak. Ya ku ae nih gantian 10.000. Dari Telkomsel. Aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah mundingna gitu Pak anu ngalangan dina rel. Henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ka sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore Jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teu hitut. Kumaha kitu? Si Bibi meureun. Henteu Din, bibi ge henteu hitut. Daudin oge teu hitut. Jurik meureun nu hitut mah nya. Naon da inggih henteu teu hitut sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dap, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Mohonnya sapertos aki, beki sepuh teh, beki bongkok inya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manya ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon Mang? Cucu ngiksi ya. Oh, eta tuh Mang, tak dina cucu ngiksi aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang? Gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nya lamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh diharap ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, bade ngangge becana dan what? Oh, kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, naon euy? Maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah.
Nah, tong naik kumaha? Pokoknya mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogoh. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggihkan. Saha jenengan teh? Waska. Dupi alamat di mana? Di Wastu Kencana. Tah, pada melan naon? Wasrei. Penyawat? Wasir. Mau was-was gitu lah lanong di dia? Wasalam we lah. Dari Telkomsel. Din, Udin. Naon, Mang? Eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa aya mobil. Ayo kasabet di. Henteu, Mang. Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak, Mohon, Pak. bari ngadaguan hujan. Ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din. Nyanyi. Abi, Nya. bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop hop. Jung, Udin, mana balik teh heula? Dari Telkomsel. Sige, naik angkot. Ayo, Mang. Kabuah batu. Yo. Mang, kiri, tadi dia. Hop. Ayo ongkosna, Mang. Angsulan. Di mana, Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel. Yo, kan Bapak Wing mah jagoan sih ya. Bapak Wing mah polisi kan, kamari oge nanggep teroris. Nya jagoan kena Bapak Wing atuh kan tentara, kamar lagi ngahukum mati teroris. Nya Pak jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da aya nage can katewaknya jagoan bapaknya. Dari Telkomsel. Emen, naon dia gerak. Makanan apa yang bolong tengahnya? Donat. Benar. Sekarang anak apa yang bolong tengahnya? Anak hayam lain. Lain. Anak mana meren? Si Emen mah terbalik ah. Anu bener mah anak donat. Dari Telkomsel. Nyaan nekatnya supir kebun binatang mah. Nah, terus kunaon gitu? Eta we caritana rek minakeun maung di satengahan jalan kakarang ngeh surat-surat mobilna katinggalan. Nah, terus kumaha? Heuh, rek balik deui kagok. Rek diteruskeun kuriak dicegat polisi. Mangkaning kerusum operasi cenah di jalan teh. Tapi da teu beakeun akal eta supir. Maung anu di kandangna teh dipangku. Sina diuk dihareup gigireun supir. Deu, nekatnya eta supir. Nya atuh pasti nekat eta supir mah. Nyepir aku we polisi wanieu nilang arina nyo maung mah. Mikir 2 kali meureun. Salamet teh nya. Nya ari salamet we maung nama. Dari Telkomsel. Salpatu. Ayo tukang sal sepatu. Salpatu. Udin rek dibenerkeun sepatu ah. Salpatu. Mang. Heup lah Mang, heup. Aya naon? Iya Mang, pangahakankeun sepatu Mang. Lebok we ku sia. Alim lihat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh moal sia. Repeh, lamun teu repeh ya. Kumang diwolan samel geura bibirna. Make sangu atuh Mang, aja ngeta gepuk. Dari Telkomsel. Wah, Udin kamari dicarekan ku guru IPS galawa. Nah maka jeung dicarikan sagala Din. Nya Udin teh hilap deui di mana tempat piramida teh. Tah nu matak atuh ari neuneun teh kudu apal tempatna. Nariwa apa gitu piramida? Teu. Dari Telkomsel. Aduh, hampurat, Mang, teka rem. Teu naon Jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Peuyeum Mang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ye kabeh. Sawios Mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana Mang? Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Mohon atuh. Daya sabelahnya nu rusakna, ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah, teu naon, ngan teu aya pemulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu we atuh Mang, meh pasnya. Aya mah peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi, ngarah pas 50.000.
Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa ka bulan. Nyanya atuh masih hebatan kene Tati Saleh atuh. Tati Saleh, nah kumaha kitu? Nya ari orang Amerika mah kakara bisa nincak bulan. Tah ari Tati Saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami saderek bade ngalamun, tah ieu cara anu paling gampang tekedah ditembak cekap nyenak asem wae. Upami pendak sareng maung, palabah nuju nyengir bade ngegel, enggal wae. Waos nagosok ku asem, oge mulai. Tos ngelel, kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta maung bakal lele. Upami bade ngala gajah mah rada sesak, kedah aya cai sabaskom. Teras arak 2 botol, sarang sumpit paragi nuang mie sapasang. Carana, upami paratos kepenak rombongan gajah, kantun leut wae eta arak dugi KCF. Upami tos karaos mabok, kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit. Teras lebetkeun wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Cik, Din, naon sababna ari dina upacara pembukaan atau peresmian para gegeden teh sok nakol heula goong 3 kali? Apa Udin? Nah, naon? Sabab lamun teu ditakol mau disada. Dari Telkomsel. Daniel, naon anjing? Adil anjing. Sia nyawa tuh anjing. Aing anjingnya 7 bulan kamari. Aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing. Anjing nah halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha digukut? Nepi ka gedena anjing. Eta anjing anakan anjing. Lah lucu si anjing. Anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Tanu menang goblok. Anjing tetangga aing elek ku anjing. Nah, anjing aing teh tuh anjing. Kieu oke jago merah kana anjing mah anjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipera ku aing mah moal eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan hese dahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan, cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Gilap Kang, ada yang lupa. apalagi? Dari Telkomsel. Ya, Udin. Naon? Urang karek lelejok film Cina, Udin. Naon gitu? Urang boga bahasa Cina anyar ayeuna mah. Naon tah? Mun leupeut si daging bahasa Cinana naon cing? Naonnya? Tahu ka tuh? Bacang. Bener. Ayeuna urangeun nah. Oh, mana ge bisa, Din? Bisa. Naon? Bagian anu paling teuas dina kalapa naon? Pan puguh urang teh karek ti Cina. Naon? Nya, batak atuh. Sani sih. Tah, lamun anu teu ngagaduhan buuk siga bapa maneh, Din. Tong kitu ka bapa urang teh atuh. Heuh, bahasa Cinana naon? Maneh mah botak atuh. Maneh pinter euy, Din. Sok ieu sakali deui ya. Mual urang heula. Ya sok. Lamun maneh bahasa Cinana naon, Din? Anjeun. Lain. Naon atuh? Bo loho. Iki mah Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Siap.